warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sareng hatur nuhun karena kesempatan anu parantos dipasikeun. Dina kesempatan ieu abdi bade ngalaksanakeun wawancara pikeun ngawanohkeun sareng nyaritakeun biografi salah sahiji tokoh. Mugi ya wawancara ieu tiasa lumangsung kalayan lancar sareng masihan manfaat pikeun urang sadaya. Mangga tiasa diceritakeun saha nami lengkap Ibu. Nami ibu teh Ibu Siti Suhelma. Biasana ibu disaur ku nami pondokna untuk keluarga atanapi rerencangan. Ku keluarga rerencangan kapungkur sareng ayeuna di panggilan nyaeta Ibu Elma. Upami nami panggung atanapi nami anu paling dipikaon ku masyarakat. Anu dipikaon ku masyarakat misalnya Bunda. Kumari putra-putri abdi teh menjual Bunda janten sadayana katalana Bunda. Hasilkeun atanapi diciptakeun ku ibu. Alhamdulillah kapungkur kermorang kali di SD Ibu hasilkan karya pribadi sih sebetulnya sampai karya pribadi. Jadi hasil dina juara perlombaan anu aya di sekolahan gitu. Dan eta mah prestasinya karena kembali uji ka sekolahan gitu. Terus anu perlombaan mewarnai tingkat kabupaten gitu. Terus salajengna nyaeta anu dihasilkan ku pribadi nyaeta keberhasilan nyalira dina diri ibu teh nyaeta ngarasakeun keberhasilan upami sakola teh emang kedah bener-bener gitu, kedah bener-bener jantan ngajadikan diri orang teh kuat, terus jantan menghasilkan masa depan orang anu leuwih cerah gitu. Naon hasil nyata tina kerja keras ibu di kaina? Nyaeta alhamdulillah dina hasil kerja keras kapungkur berusaha palai sekolah, palai belajar sungguh-sungguh nyaeta ngahasilkeun pribadi anu palai ngajadikeun manfaat kanggo nu sanes gitu dina gelar gitu dina gelar kan janten udah diperjuangkeun janten ngahasilkeun cita-cita Jepang nyaeta ngahasilkeun ngadidik putra-putri anu ku ibu dijantenkeun terbaik gitu. Terus intina nyaeta keberhasilan nyaeta aya di diri ibu nyalira nyaeta palai ngajadikeun putra-putri bangsa anu aya di dieu janten lebih baik. Aya kalimat atanapi prinsip hirup anu sok janten motivasi ibu di perjuangan. Nyaeta anu dong nyaeta orang kedah berusaha terus tidak pantang menyerah gitu. Terus jantan pribadi anu dijadikan manfaat kanggo anu sanes. Sawae rerencangan atanapi tokoh anu janten bakal perjuangan. Seueur nyaeta kapungkur teh ayeuna Ibu Fitri anu ayeuna janten kepala sekolah di SD Balomang Jaya gitu. Terus nyaeta Ibu Ayu nyaeta rencangan kaperjuangan di perkuliahan ayeuna ngaulang oge di SMP anu aya di daerah Cibodas. Seueur sanes deui. Cita-cita naon wae anu parantos hasil kahontal ka ibu? Nyaeta jadi guru. Iya, mohon. Alhamdulillah ayeuna parantos kahontal. Tina hasil jerih payah kerja keras, semangat berjuang terus alhamdulillah ayeuna janten kahontal. Sedangkan cita-cita naon deui anu masih keneh hoyong dimimpikeun ku ibu parek? Nyaeta janten contoh terbaik kanggo sadayana nyaeta palai janten
pemimpin di sekolahan gitu, pemimpin di sekolahan atau nanti kepala sekolah. Alhamdulillah ayeuna nuju sekolah deui nyaeta S2, mudah-mudahan kapungkurna mungkin tiasa kontak gitu ke pidoana. Kitu we teh abdi parantos beres. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.